Brad, geus beres rumah domba teh, Brad. Geus tadi ge isuk-isuk langsung pencit. Geus pokona mah aceng penting ka dieu. Urang babakaran. Pokona mah nyaho santap we pokona nya aceng mah. Bener tuh. Ka dieu mah pasti, Brad. Ngan aceng mah kana domba mah teu pati, Brad. Nah, Komo, Brad, aceng mah pokona sarupa ning nu sukuna opat, Brad. Aceng mah teu beuki. Kumaha atuh? Komo bangsa meja geuning, Brad. Kursi, lomari. Aceng mah tara pisan. Anjing. Nya aing heueuh we ieu. Heueuh ceng pan si laing mah lain rinyuh. Lain si laing mah. Sarua aing ge tara ceng. Ngahakan meja kursi mah. Tara aing ge teuas anjeun. Nya aing heueuh we anjeun saroceng ieu. Ha bisa wae ya si raru minyak ya. Ceng, ayo we ngoprek motor geus burit, ieu teh lain geura mandi. Gampang, lur masalah mandi mah. Motor we hayo diusapan, ditap-tap, didelek. Ting motor butut ge. Sok kompang ka cida ngahina, lur. Yeuh, ieu ge si oren ngaranna ge, lur. Pokona ieu motor ku aceng mah moal dijual-jual, lur. Nepi ka beuli nu leuwih mahal ge. Pokona ieu motor 1 juta kenangan, lur. Loba kenangan anak. Biar butut tapi jelek meureun kitu nya. Masih kena nyerengseng, pokona nyerepet gitu. Jadi motor 1 juta kenangan ieu nya cek manehnya. Memang Iya, bisa Lur. dihitung kumaha mimiti meuli motor ieu kenangan 1, 2, 3 ka 1 juta. Justru eta, lur, teu kaitung balas teu kaitung eta kenangan ieu motor. Saka nyeri saka peurih jeung aceng ieu motor, lur. Nyangger we mesin motor 1 juta kenangan ge butut mah butut anjir. Ming urang nu alus mah tuh motor anyar nu urang mah motor keluaran terbaru ceng Nmax tak anjir. Naon motor kieu? Anjir nya butut nya buluk Aceng ge lain teu nyaho, lur, maneh tas anyar meuli motor nu ayeuna Nmax teh nu kitu, lur. nu badag teh motor urang mah. Nya, lur, tapi eta mah beda deui, lur. Ieu mah 1 juta kenangan. Ari nu maneh mah, lur, 1 juta sabulan, lur. Tapi ceng era aing ceng mana ceng? Lieur tiap bulan kudu buka duit 1 juta. Lain aya tadi bos, kumaha di telepon orang teu diangkat-angkat. Kayak bisniseun anya. Tuh tadi teh pindahan, Brad, riweuh. Ngangkat meja, kulkas, TV nu ka hari itu pokona mah. Tanaga ge nepi ka beak. Jadi geus teu kuat angkat telepon acan. Nya ada anjir telepon dirinya teh anya 3,5 ton meureunannya. Angkat telepon mah tuh tinggal klik, bos. Kieu. Ripuh anjir ieu, bos cuplahem ya. Hah, bisa wae ieu anjir. Adina cepot nu bungsu ya. Anda punya masalah dengan uban rambut. Ini dia solusinya. Taram! Aestika Hair Coloring Shampoo. Membantu menutupi uban rambut secara alami. Masih nggak percaya? Ini dia buktinya. Anjoy, lihat guys, rambutku udah mulai tumbuh uban. Maklum ya, faktor U. Agak jarang sih, tapi kalau lagi ngumpul sama temen dicengin mulu, kelihatan. Untung saja aku temukan solusinya, Aestika Hair Coloring Shampoo. Sekarang kita coba ya guys, jangan lupa dikocok dulu. Aestika Hair Coloring Shampoo mengandung bahan alami, yaitu ekstrak kemiri, dan flaxseed extract, dan red algae extract. Cara pakainya juga gampang, cukup dibilas ke semua bagian rambut lalu diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu kita bersihkan dan pakai air seperti keramas pada umumnya. Gampang kan? Ini dia hasilnya, rambutku kembali hitam berkilau. Keren kan guys? Jangan lupa yang punya masalah dengan uban rambut, pakai Hair Coloring Shampoo. Bos, alhamdulillah. Naon? Anu kamari ngarencanakeun urang ek meuli toren teh geuning. Anu cek teh nya teh, "Mak, meuli toren mah ulah urut.
ya wes ka toko cek nya teh. Heeh. Aya nu nawaran ka imah bos, murah. Sabaraha murah teh? 500.000 hargana. Anu sebal liter 50 liter. 50 liter 500.000 murahnya. Si ieu teh atuh balanya pinter. Naon murah naon belegug. Nya murah tuh sakit belegug. Belegug di dieu. Nyieun mah hese teh. Heeh, nyieun mah hese tapi tetep sakitu mah mahal. Nah, bisa mahal kumaha? Ukuran 50 liter mah teu wani sakitu mah. Boro ahli 500, 200 oge teu wani, 200.000. Nah, idenya aya sabaraha tuh 50 liter hargana? Paling 100. Apaan butuh duit 500? Nah, ini betul ngerti-ngerti wae. Saha anu butuhna? Mau ngajualna. Nah, ini betul ngerti pisan. Ya, dirinya ge lamun jual butuh duit 100 kan itu butuh duit 500.000. Kan orang menulungan, Bos. Nah, nulungan dirinya ge tulunganeun atuh. Nah, ngarekan tulungan naon nya? Dahar ge hese, kamari dahar dina coet. Teu kabeuli piring. Da ayeuna daek nulungan batur. Nah, ini mah aneh pisan. Ya, urang teh ibaratnya naon atuh, Bos? Kudu ningali heula kemampuan kumaha, kemampuan sorangan. Ya kan bae duit-duit orang nah, piluan teh ini mah. Didinya teh. Brad, di urang mah showroom gedenya, Brad. Naon dinanyakeun showroom rek meuli mobil nih? Aceng hayang mobil, Brad, sia. Kok yo anjir sih. Yang mobil naon dia anjir make jeung nanyakeun showroom gede sagala. Mobil Kijang, Brad. Atau mobil Kijang mah aya anjir di showroom leutik aya di dinya anjir. Aya teh, Brad, bangsa nu zaman baheula geuning, Brad. Bangsa Kijang Innova, Brad, nu kararitu. Kijang Super. Hayangna Kijang naon? Aceng hayangna Kijang naon ieu? Aceng mah hayangna Kijang Puyer, Brad. Naon anjing Kijang Puyer? Nah jiga nu keur lieur anjir. Ubar lieur nu puyer mah. Mana anjir aya Kijang Puyer? Parupa aya saroceng ieu. Piling Kijang kapsul mah aya, Brad. Please ceng teh gitu konsepna si teh. Parah saroceng ieu anjir. Hah bisa wae ieu anjir. Puyer 16 cap bintang 7 ya. Rame gitu kumaha? Kasebeleun eta kasirna tuh daa sopan. Sebeleun kumaha bibi? Kan bibi teh bayarnya di kasir. Terus bayar teh nyebut kieu cenah. Apakah ada yang lain, Bu? Ya terus masalahnya di mana, Bi? Kan agak apa meureunnya bibi mah teh bawa lagengan hiji salakina si Amang ngungkul. Sanajan bawa cucurut oge teh ganti-ganti. Cucurut cenah. Terus maksudnya kumaha eta kasir? Nuduh bibi salingkuh gitu maksudnya. Ngomong gitu teh. Bos, ngusep bae palak son. Gas, ayolah. Si aing deh tuh ngusep. Aduh. Merenang teh euy. Ya, boro-boro oleh punya wuhan. Wes. Eta. Oh, woi. Tuh. Pengabdi saya mengusir teh berlohok. Mana tuh anjing lo koyo? Udah menang mentol aku masih. Buru ya, aing lapar. Oh, walaupun Oh, aing lapar ya. menta. Weh. Ayo, walaupun ge ieu mah. Naon iki? Beunang tuh. Menta aing hiji. Pugu teu meunang teh tadi Siapa balagaan? Rengseng pisan ieu. Kemana maneh? Yo wen ieu. Yo lah anjing lah. No. Jir, woi, bantuan jir. Mau nih. Mau tali ka dia mau tali. Takon tali.
Aduh, si Bajil lepaskan goblok. Tuh, si Casblang ada liwat gerak. Jadi lepaskan. Jujur. Bla, Ah, pangmeserkeun susu euy. susu. Buat tuh duitnya. Mat. Mau susu di Mang Odoy mah kudu make wadah. Tah wadahna.